wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Acana tepangkeun nami abdi Lipia Jarani Bilqis, asal abdi ti Bandung. Di kesempatan ieu abdi bade ngawiharkeun diantara ngeunaan awewe kudu bisa ngajaga diri ti lalaki. Kunaon sih awewe kudu bisa ngajaga diri ti lalaki? Kusabab awewe teh makhluk nu mulia. Ku kituna awewe kudu bisa ngajaga diri sorangan, boh tina sikap, pakaian, pergaulan, boh tina kalakuan. Awewe tong gampang kabujuk ku rayuan lalaki, komodo nu niatna goreng. Awewe teh kudu boga mibanda, percaya diri, harga diri, sarta pendidikan nu cukup, meh bisa mikir wijaksana. Ngajaga diri teh sarua keneh jeung ngajaga kahormatan tahta arurang sebagai awewe nu dimana tahta awewe teh leuwih jauh jangkung ti lalaki. Wani ngalawan mun ngarasa teu aman. Di kahirupan sapopoe urang sering ningali contohna awewe nu karusak ku lalaki teh boh tina pergaulan, boh tina hubungan asmara jiga bobogohan, boh tina hubungan sosial sejenna. Bobogohan teh bae, wajar, ngaranna oge anak SMA, ngaranna ge budak ngora. Asal awewe oge kudu bisa ngajaga diri ti kabogoh sorangan. Tong daek mun di titah nu aneh-aneh, wani ngalawan lamun diajak nu teu bener. Sabab awewe anu bisa ngajaga diri ti lalaki eta teh awewe nu pinter, bisa mikir wijaksana, jeung geus lah top abdi harap sadayana bisa dilindungi ku Tuhan. Terus oge sakitu wae ti abdi. Hapunten milih salah kata. Hatur nuhun ka pangartosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.